Halo. Oh, tanggal 27. Kosong siap. Oke. Nih. Dua. Tanggal 27 nih aya yuk manggung. Ya. Siap ya? Siap. Tapi iya sendal abi ya. Bari cenah mau teh hakna copot. Hakna copot? Atuh gawe. Kumaha tuh? Ya makana. Urang kasih apa bulan we? Ya, urang mikir. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bah. Salam, Bah. Saya. Sibuk apa? Wing sibuk gawe tuh. Soalnya. Heeh. Oh, gitu. So, kumaha aja? Iya, Bah. Pun bodoh, pada manggung. Oh, gitu. Tapi sapatuna rusak. Sumping ka dieu teh. Punten miwarang. Guna ada. Ya. Pokoknya apa itu? Nya, alhamdulillah. Kieu, Bah, janten. Kumaha? Punten ieu panghakankeun sapatu hiji. Lamun tos hiji dihakan, hakan duarana. Kumaha itu? Rada teu hati gua badan. Si Abah masuk. Lalu nanya, Ya, sok. ya punten. Sapatu pun bojo reksak, pada manggung. Nah. Punten panghakankeun sapatu ieu. Lamun tos hiji dihakan, hakan duanana. Aisyah ini tahu dewek modal. Pakai dengan hakan sepatu. Apa sih dik dewek mah tukang sore tukang hakan sepatu? Masa teh panglaras pun bah panghakankeun ieu, lamun tos ieu hakan duanana. Atuh lain kitu bahasana. Kumaha atuh, Bang? Ya, pangmasangkeun hakna hiji, pamitos dipasang hiji, pasang hakna duanana. Lain kita hakan kitu. Dihakan lah. Bah, Kurangan ini kah?